Pauji TV channel bertemu deui sareng abdi perjalanan abdi bade milarian paku kanggo dianggo ke rencang sangu anu bade disarengkeun sareng Iwung Awit teman teh. Untuk itu ayo miring karena perjalanan abdi kanggo milarian paku sayur sanes paku bangunan, paku sayur. Dia abdi menuju di perjalanan. Tuh, rencangan abdi Mang Ajo teh menuju milarian pakuna. Tuh, Mang Ajo terus kenging paku. Terus kenging Mang Ajo. Terus sabaraha hiji Mang Ajo? Tah, paku ieu saya pisan dikonsumsi, dituang kayak sayur, terus dituang terus pisan disarengkeun sareng sayuran Iwung Awi temen atau nanti bisa naon wae. Dia sangat saya pisan kau kesehatan. Kayak paku. Nah, penampakan paku tes fokus gitu. Nah, maju diala. Masih kan kurangnya Mang Jo. Ayo sari deui Mang Jo. Tuh, terus reda kenging dia hasilna. Itu masih kena kirang. Jadi bade milarian deui. Tuh, Mang Jo masih milarian paku. Kamu tuangeun pemirsa. Zaman ayeuna mah sanes zaman ayeuna, zaman kapungkur mah sepuh-sepuh kapungkur. Bahkan diageng-agengkeun ngamaman makanan-makanan anu asli makanan alam. Kayak contohnya Mang Ajo ya memakan makanan alam anu tanpa efek samping. Moal aya naonan pemirsa insyaallah engke dipasak di sayur. Tuh pemirsa Mang Ajo kenging deui paku. Oh ternyata teu aya di dieu teh aya. Ngaranna kan sanes. Tah kenging deui pemirsa, kenging deui tadi paku. Ayo Mang Ajo cari sampai dapat. Tuh pemirsa Mang Ajo kenging deui. Dan ieu ngagabung sareng trik-trik ngala awi pemirsa. Ngala awi kanggo bahan bangunan. Itu aya rencangan Mang Ajo, saudara Mang Ajo nuju ngala awi. Nah pemirsa paku ieu ayana di leuweung-leuweung pemirsa. Di hutan da pami di kota mah emang aya sih. Ya di leuweung sisi-sisi lebak posisina ayana. Teh Mang Ajo, tah Mang Ajo nuju milarian paku pemirsa. Tuh, kenging deui Mang eta pemirsa. Tuh. Aduh. Kudu naik cenah pemirsa. Mang Ajo kudu naik turkeun. Tah, ieu perjalananna pemirsa nuju milarian paku. Perjalanan anu lumayan capek. Ieu teh di sisi-sisi hutan pemirsa tuh, di sisi solokan, sisi lebak. Ini jalannya bala pemirsa. Kayak ngasilkeun paku untuk dimakan dikonsumsi. Lumayan perjalanan capek oke pemirsa. Tuh, Mang Ajo tuju milarian deui pemirsa. Nah pemirsa, ayeuna urang asup kana hutan haruan anu lindung anu pinuh dedaunan. Nah pemirsa, Mang Ajo kenging deui. Nah pemirsa, Mang Ajo ieu seorang legend di Kampung Cigideung. Tuh pemirsa Mang Ajo nuju milarian. Naik ke tongo. Kumaha Mang Ajo tos kenging? Alhamdulillah Kenging cenah pemirsa. Oke pemirsa, Ilham Pauji sakieu video ti abdi tentang ngala paku
anu saya untuk dikonsumsi. Tapi tolong hilap like, subscribe, komen, salam bagikan apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.